Kan orang lamun boga keyakinan mah udang penting sore jam 1 alhamdulillahirabbil alamin gegeraan langsung cai teret son di sudah tahajud Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar eta nyana boga keyakinan beres ka reuk HSD urang maksudna hudang subuh jam 7 sak majikan anak ka ai keur penting kadege kukula Allahu akbar tahajud aju ai subuh jam 7 lalu omong sia usia diasupkeun ka grup deui aing bahaya tarolol kuari segala grup segala naon bararego Masya Allah teh ieu kumaha ayo boga keyakinan ya yakinkeun yakin atau yakin urang kadaanan cara yakin Abu Yazid al-Bistami mah emang kumaha keyakinan Abu Yazid al-Bistami mah geus moal katuturkeun ku urang pan Syekh Abdul Qadir keyakinanna kumaha ku yakin-yakinna kan bisa da Lauhil Mahfuz kan Abu Yazid al-Bistami lempang begitu lempang aya anjing di hareup minggir ka sisi tinggal murid nambe guru urang anjing makan mugolazo kok make minggir sagala teu arti kecuali domba himar tamara deres we ieu makan anjing mah kudu ditimpa ya minggir biasa Masya Allah kan ditanya mama teu arti abdi mah aya naon ai mama tadi pasan sinan jeung anjing kok mamang minggir bangun ngahormat biasa ke anjing gitu kunaon bisa bela anjing ya Allah anjing teh nanya ke aing mama bade ka mana mama diciptakeun jadi manusia jadi wali abdi diciptakeun jadi anjing nu dihukuman mogolazo tapi abdi teu eureun-eureun tetep bae mencintai ka mama ya Allah anjing bae mencintai ka wali anjing nu mantap moal daekeun ngegel anjing coba pendi jauh-jauh geus saya di rumah sakit ulah digegel anjing atuh tanya kurang anjing hei anjing sia kunaon ngegel nyana bongana macam-macam alasan anak anjing guys kamu Yazid kedaekeun abdi cinta Tuhan sugan be cenah di akhirat kula disalametkeun anjing kakarak muridna Masya Allah kari jeung anjing bae ngobrol patanya jeung anjing wali mah patanya ngobrol urang jeung jelema manyun bae deres lain kiai mah kiai diondang ngariung aya sadinya aya kiai anu moal ieu mah salila aya kiai eta teu hayang aing mah eta kiai buang kawalah eta kos kitu teh eleh ku anjing mah nanya anjing kiai teh daek nanya aya kitu mah pedagang teu nanya atuh biasa tah mah kiai mah bong aing mah diondang nyalateun endek nanya aya sadituna aya kiai anu moal aing mah kajian hukuman pokona mah aing mah gurat batu budak pohara eta lah ieu keur cerita keyakinan anjing ngobrol ya Allah ya Rabb jauh teh urang lamun inget kadinya ngerenungkeun batur keyakinanna datang kadinya ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Masya Allah kan atuh eta keur carita anjing eta nu sok didongengkeun teh Mama Khalil Bangkalah nu kumaha aya urang Arab kadinya nama Mama Khalil na kurang paseh waladhdallin wah cek urang Arab teu akur geus balik eta sering ieu mah keur carita bae datang ka jalan aya mau wah kaget wadiana tuh ya Allah ya Rabbi kaget Masya Allah kaget
lumpat babarabagan ka mama aya mau mana mauna itu teangkeun bacaan bae waladhdallin mau indit mau Masya Allah eta wali eta nu kos kitu babacaan aduh salah nu nyara tadi mang-mang teh ya orenganan dibaca ku wali mah lain deui cok bismillah haji pendi nu sakitu maherna bismillahirrahmanirrahim yeukeun kan nyeri beuteung fuh paeh bisa ulah sabarangan sebab naon atuh jangan ngamumule zahir doang makhraj sora dan lain sebagainya ai qalbuna henteu di dieu baheula aya awewe bismillahirrahmanirrahim cek abah teh mata urang di eta ulah belawetan masyaallah jelema salah nu muriang bismillahirrahmanirrahim salah lagi coba bismillah haji pendi nu tadi dikorikeun da bismillahirrahmanirrahim tiupkeun ku ari kacai ayo manjur teu ceuli ya Allah kunaon eta biwir doang teu bukan ke kolbu lain deui Masya Allah beda ngaji Quran mau make kolbu ngaji fikih make kolbu dan lain-lain sebagainya beda nyanyi bae nyanyi lamun make naon karena make kolbu ceurik urang nyanyi bae ge nyanyi tapi urang make hate kebenaran urangna keur dipegatkeun ku kabogoh urang jadi urang keur frustasi aya nyanyianana moal aing mau nyanyi naon Masya Allah kan nah itulah ayah nyanyian kamari haji pendi nyanyi guys digetak pukul siap kolot-kolot tuh dinyanyikan ceri dulu kau berlutut di kakiku ya Allah ya Rabbi ceri kenapa eta hate maca Quran orang mentak mata tadabbur ndek mata tadabbur teh teu ngarti mentak kudu ngarti pasantrenkeun urang teu ngarti abah teu ngarti kabacaan Al-Qur'an bisa macana we hungkul anak mah ulah cara abah masantren ceng dibiayaan ku abah ayo kadeng abah masantren ke non gitu nah anak nak kadeng ku bapana hasil masantren maca Quran bari ngalengis ya Allah ieu dimaksud ku abah teh abah teh masantren teh hayang kadenge aceng maca Quran haju ditadabur be Masya Allah ceng abah bangga kan geunah mata dabur kadengikeun maca Quranage tuh tilok make aheuk-aheukan kitu oh ieu maca Quran be na di Indonesia aing mimna di Singapura panjang-panjang teuing geus bismillah tuh kan ngenahin ya Allah ya Rabb kolot bahagia bagja kolot hebat ulah cara abah baru masa dan bisa bisa nabe aceng mumpung kuari ora keneh dibiayaan ku abah ayo geura masantren ka ditu ayo deui nu saurang ayo masantren ulah cara abah geus santrenna bareng mau ka uya aja abah lagi tuh bisa ngomong kuku mah ayo geus atuh seragam burung sia jeung aing nah ya orenganan jelema munafik anu minta izin ka Kangjeng Nabi moal milu perang teh jelema nu teu iman ka Allah teu iman ka yaumil akhir tur hatena pinuh ku kamangmangan anu walau aradulumul manehanana ngarepkeun al-khuruja berangkat maka babarengan jeung anjeun Muhammad andai kata anjeunna ngarepkeun kaluar ti negeri berangkat perang atuh niscaya la a'adu anjeunna mempersiapkeun
persiapan perang, alat perangna baheula mah panah, baheula mah pedang, bodem, di urang baheula ya golok, ya pedang, bambu runcing baheula. Ayeuna kan zaman mutakhir geus teu berguna kos kitu teh. Ya digunakan sebagian kecil karena itu mah perang make remote. Kapal lagi tidak berawak, kendalikan di jauh, cegur jeung kapal-kapalna. Zaman canggih ayeuna masya Allah tepikeun ka kos kitu. Allah nyiptakeun makhluk mere otak seperti eta. Geus asa jaritakeun adat di zaman ayeuna. Dikendalikeun nanti jauh pakai remote kuan. Masya Allah karim peperangan. Ujung-ujungna mah tetep bae jelema tentara kan baheula perang teh. Baheula kan tentara perang aya medan. Ayeuna kan teu urang ningali di Irak masyarakat nu korban, ningali di Suriah masyarakat nu korban, Yaman masyarakat nu korban. Perang mah ya kos kitu lah. Aya geus waktuna mah teh kumaha deui? Jata mah putusan Allah diembung-embung ya pasti terjadi bae. Kajen ku kumaha ge? Nu penting niat hiji bae ngagungkeun Allah. Agama Allah paeh syahid. Ya urang ira ge bakal paeh. Tapi urang yang boga keyakinan ka dinya teh hese, tetep bae mundur bae urang mah mundur. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah. Lamun manehanana memang ngarepkeun berangkat perang jeung anjeun Muhammad atuh niscaya maranehanana teh mempersiapkeun alat-alat perang jeung perbekalan. Tapi walakin karihallahum bi'atsahum, tetapi Gusti Allah nyieun Allah teu ngamaksud karena keberangkatan jelema-jelema tersebut. Alam yuridu khurujahu, atuh Allah pangeran fasabbatahum dingedulkeun diembungkeun ku Allah, dilemahkeun diluluskeun himmahna, males teu hayang be berangkat ka medan laga. Batak nang Allah tah singa teh. Urang kuari ngagungkeun agama Allah teh melalui majelis taklim. Aju kuari dibere embung urang berangkat ngaji singa tah nang Allah nu mantak ku Allah diembungkeun deuk dicilakakeun berarti. Tinggal sakitu bae. Mentek kula pernah nanya ke almarhum Abah doa ya panjang tah nanya teh kesimpulanna mah jelema lamun deuk dibere panjang umur sok bae cek Abah teh maca Allahumma tawil umurana sahih ajsadana dan selanjutnya. Lamun aya jelema deuk dibere makrifat ka Allah dibere daek tah ngadoa Allah maftah futuhal arifin Allah maftah futuhal arifin. Lamun jelema ndek dibere teger keyakinanana dibere daek tah memeh subuh maca ya hayyu ya qayyum ya bari'as samawati pan urang nyaho man maca mah tilok pan geus sering tah dibere nyaho disurahkeun atuh tilok maca kok masih eta maca subuh na jam 7 na kumaha macana manya subuh jam 7 maca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya bari cak incun apa emang udah salat belum baca ini dulu cak incun wah ini bapak kolot ini mah orang kurang normal. Apa baca ya hayyu ya qayyum tadi ya tuh jam 3:30 jam 4:30 ya mah lain salat subuh jam 7 baca ya hayyu ya qayyum 40 atau bisa jam 9 dibere daek pokos jelema endek dibere kawin bae ku Allah dibere daek teh maca inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin dibere daek bae maca eta teh dibere daek bae kadeuleun sinar barangkali atuh make kuku udang euy
tenang ngaji tenang barang biar siapkan baik geus dikondisikeun insyaallah boho atuh babaturan ti baheula lamanya teu ngondisikeun atuh geus aya nu daftar ka imah umur 75 tahun oh kalau gaduh tonggong mereka jangan kukumaha ge ya Allah ya tuh aing geus kos kieu mah pan serba salah dikawinkeun jeung nu ngora embungeun nu ngorana dikawinkeun anu setengah baya pagon nya cek nya tararanggung kawinkeun jeung anu kolot nya embung ieu kudu terjadi nama nu ini cek nya teh lah asal aya nu ngurusan bae ngaji atuh ulah kan ini teh lah asal aya nu mang nyangukeun bae cek nya teh horenganan kaharti nu mantap kos kitu ge mantep kan ngora henteu lah cek anu kolot bae horeng dedem segala naon horenganan kaharti paingan geus teu bisa make obat sama kos kitu ya Allah ya Rabb lamun manehanana siap perang bareng jeung anjeun Muhammad niscaya mempersiapkan alat perang perbekalan tetapi memang ku Gusti Allah tidak dikehendaki sehingga ku Gusti Allah dibere mumbul gedul males hayang perang teh tuh urang ngaji kos kitu sarua teh dibere teh hayang we ngaji teh gorenganan berarti aya sesuatu di kalbu urang introspeksi geus sih hade masyaallah ieu mah lain muridna numbung ngaji teh guruna dibere males heran ai muridna mah aya lain 10 20 na murid teu daek guru teu daek ngajar lama jasa kunaon ieu si guru jadi kos kieu ieu masyaallah kadang-kadang geus nungguan murid diprekeun ku nyana gorenganan ngadahar duit golkar Masya Allah teu karasa tah ku kiai teh teu karasa dibere eueuh himah ngaji teh dengan alasan anulah orenganan duit golkar duit PDI duit macem-macem diasupkeun ka jero atuh teh mah ore koros ngaranna ore koros kan ngaringkuk bae nama ngaringkuk bae tah mantap kiai aja udah lemah himahna teu karasa tak ku kiai teh di lemah teh aya naon di diri tah duit golkar duit PDI iya hadena cenah kula mah teh aya duit PKB WD atuh sama ge ya pada bae cenah mamang konon aduh cenah ieu mah teh aya ti Nasdem parah Nasdem kok mah ti Perindo mah geus tah mah masyaallah karim masyaallah karim kekhawatiran teh kiai heran ulah wae seputar politik da ulah wae seputar dirina bae lamun urang dicaritakeun seputar politik da kan urang aya kekhawatiran politik bahkan aduh ngeri lah urang mun nyaritakeun politik we ieu dibunuh bisa asupkeun nu ieu deuk kumaha politik bahkan jahat urang lamun seputar nu ayeuna bae aya kekhawatiran emang ente teh geus dibaraca duh Gusti Allah nu aya kekhawatiran politik ngaranna kos main catur taktik kumaha lamun geus dipersiapkeun Kristen kumaha mun dipersiap dan lain-lain sebagainya politik eta seperti kos kitu jauh geus da baheula wakalanna jang dirina bae mun didahar duit eta efekna bakal kumaha diri aing tah kos kitu masyaallah kamari Haji Pendi Isya henteu subuh henteu ja berangkat ngariungan kan memang Isya pajar geus Isya kujana tuh kan bohong kan ngaku nya gue ngaku nya lagi Isya henteu subuh kaberangan naon eta berkatna emang teu halal cak anu mere di ditu lain teu halal nu batur dicokot punya
jadi balik berkat. Masya Allah efeknya teu isa teu subuh tuh emang aing teu nyaho. Ulah pajar bohongan asli eta kana. Wa qila qaudu ma'al qaidin. Wa qila diomongkeun ka para munafikin nu teu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir anu pinuh kamang-mangan nun teu daek ngilu perang. Gas kuari mah bejakeun me Muhammad uqudu ma'al qaidin. Caricing lah bae maneh geus didarinya babarengan jeung nu caricing. Sanu caricing nu teu dimenangkeun perang. Sanu teu dimenangkeun perang teh al mardha nu garing wan nisa wanita-wanita wasibyan jeung budak-budak laleutik. Bejakeun Muhammad mun teu daek ngilu perang teu mempersiapkeun alat jeung perbekalan cicing to hijikeun jeung nu gering jeung wanita cewek-cewek jeung budak hololeo. Nah ini gitu kan itu. Ya Allah, dari penghinaan teh. Qadarallahu ta'ala dzalik. Tegasna Allah nakdirkeun kamarenehanana cicing betaheun babarengan jeung wanita-wanita, babarengan jeung nu garing-garing, babarengan jeung budak-budak anu ololeho. Taricinya di dinya kunaon eta eueuh ibana batur ngararaji kunaon nya betaheun tadi lembur ngahiji jeung tukang ojek main catur nanaonan coba batur mah ngararaji nya betaheun di main catur. Ya Allah ya Robbi kuda dipindah-pindahkeun luluncatan tolol nanaon Gusti Allah doaku eta kan ku Gusti Allah hingga hiji sia jeung jelema nu teu bener ngahiji sia jeung jelema nu hina jeung atuh cobalah mengaji mapan Masya Allah ngahiji babarengan jeung kiai jeung ustad minimal wauh lah jeung tukang sate minimal emang sok mah lihat tuh teh jatuh boga duit ngambe-ngambe atuh beda aya sinar ngaji mah Masya Allah iman teh kan nang Allah cicing di lembur endahan ngahiji jeung jelema nu teu eceuh ngahiji jeung jelema nu teu bener obrol-obrol ngaler kidul anu ngan sakadar nambahan catatan-catatan kajahatan kazoliman di akhirat dibuka batur mangaji ceuli diasupan ku Al-Qur'anul Karim begitu dibuka di akhirat Masya Allah Karim aya lembaran-lembaran ngaji diukna di deket tihang aya di bari nyender aya di sia edan ngobrol ngalantur bae ya Karim. Nah kuari mah urang teu asa rugi engke sakedeung deui maot lembaran-lembaran per harina bakal kapanggih ku urang berjamaah, urang salat, urang maca Quran, urang ngaji, urang silaturahim, urang sedekah paparanggih ketika eta tah ngahiji jeung nu kararitu ya Allah ya Rabb hararaya rugi nu aya komo urang ngaji mah sakadieu aju ngalengis ya Allah ya Rabbi horenganannya Gusti urang teh kula teh bakal paeh katakan aya teh kesadaran tina ngaji mah Gusti hampura dosa-dosa abdi nu barah heula aju dihapus pandosana ku Gusti Allah kan keuntungan gede. Coba lamun teu ngaji kan teu berpikir teu ngaji mah dah paeh ti baheula paeh mah atuh sarua bae paeh jadi rok anu hudang deui nah naonan ngomong kos kitu coba ih ai kasiram-siram mah panderes we ngaji-ngaji mah tuh tanya sia geus ngaji ka Cileungon sabaraha tahun aya 5 tahun mah wau jeung kiai can pernah oh salah geus teu kudu wau geus bae jeung tukang uduk bae geus eueuh masalah jasa hayu bae geus aja geus cek kiai na gitu kudu wau ieu masalah tah kan ngeunaheun ta urang ngaji
aya berpikir nya beureunan saminggu 2 minggu 3 minggu mah aya tanu asup hiji bae mah sanejan beureunan 3 minggu teu ka 4 minggu mah aya oh nya bakal pae horenganan aing aduh akhir ieu aing keur ngora mapan ngadu kotok bakal ya Allah ya Rabbi dicak babaturanana sia emang asup ngadu kotok kosong kuari eureun itu eureun aing kuari mangis ngaji bae kunaon sia mantep eureun kotokna pae siapa lain tobat burung lain aduh biasa aing ngajantur tungtung nama henteu bae anak aing mah yang dijanturan bae lah dipalek wae anak aing tah budak balik mah pan nyaho ngajantur palek tuh Allah lamun dagang teu moga modal moal jalan lamun urang hirup ke di akhirat datang-datang disiksa baik ku Gusti Allah urang demo ka Gusti Allah tanpa make Habib Rizik demo urang langsung ternyata keadilan Gusti Allah urang hirup di dunia dibere modal tinggal bisa jeung henteu ngagolangkeun modal lamun urang nyaritakeun modal tentu kadituna aya untung jeung rugi lamun urang modal nati bank haju urang bisa dagang sebulan 2 bulan 3 bulan rada oleng kabelah ditula ieu geus lain arep-arep keuneun lantaran gedean kene hutang batan pemasukan kadituna beki puyeng teu gede sih nginjem modal nama cuman 1 miliar henteu gede atuh gede ge cak sia nu susah atuh cak aja salim 1 miliar mah tai kuku tah mah tah lamun cak Kiai Haji Pendi 1 miliar boh aing mah jajan orang boga teh 1 miliar maksudna can orang boga ge duit hutang mah pernah hutang 1 miliar baheula anggap gede atuh gede anggap letik-letik pakai usaha kemudian sageus dari pakai usaha teu bisa gagola-golana rugi moal kebel langsung imahna aya mereka rumah ini milik BRI geus dah mulai teu kebel bener bae haju jelema ge kadang-kadang diborgol subkeun ka penjara sagedena hutang eta urusan dunia bae aya siksa-siksaan da urang ku Gusti Allah dibere modal urang teh umur Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wal asri cukup sakitu demi waktu teh maksudna naon umur anu dijerona teh aya waktuan mun umur urang sapoe sapeting waktuda 24 jam lamun umur urang 1 tahun berarti lamun dijamkeun Kiai Haji Pendi 1 tahun mun dijamkeun sapoena 24 jam mun 1 tahun sabaraha paingan usahana susah bae orang teu bisa ngitung teu bisa gitu lamun 1 tahun lamun umur urang 70 tahun Masya Allah karim nah sapoena 24 jam setahun mun dipoekeun 365 poe 365 kali 24 jam kurang leuwih 8.760 jam eta modal Kiai Haji Pendi umurnya geus 70 berarti 3 kali 70 tak eta teh modal jang naon eta modal jang engke hisabkeun di akhirat lamun beres ngagunakeun modalna salila hirup wal asri beres hisabana di akhirat
lamun teu beres kagunakeun modalna di alam dunia selama 70 tahun percis kos tadi nyokot duit di bank sel di dunia bangan sakara di sel di akhirat mah insyaallah cuman dibelem doang insyaallah lah paling dipanggang set da ieu lah wal asri Allah gak jelaskan cukup sakitu be wal asri demi waktu. Masya Allah kari nu mata kadituna ku Gusti Allah dijelaskan innal insana sanya-nyana manusia mencek tu kagaji alat ma'alna lil istighraq berarti maedakeun kana kuliah kabeh innal insana sanya-nyana sok kabeh manusia lafi khusrin rugi horengenan lolobana mah sok gerage kurang lamun ditelaah hampir rarugi kabeh ge hampir rarugi kabeh ge hirup di alam dunia teh madak Al-Qur'an ngajelaskeun innal insana lafi khusrin bakal kena hisaban kabeh masyaallah karim lamun urang inget kadinya inggis madak Sayyidina Abu Bakar Siddiq nuju kieu bae di payun jalan sisi jalan ningali manuk enclak di luhur tangkal korma cik Sayyidina Abu Bakar Siddiq wahai manuk untung amat maneh jadi manuk sakadarnya tuan yakni dahar nginum hihiberan sore balik ka sayang maneh isuk hihiberan deui daharnya tuan nginum balik deui ka sayang datang ka waktu paeh selesai maneh mah tapi yeuh Abu Bakar Siddiq ieu Abu Bakar Siddiq ya Abu Bakar Siddiq disidik-sidik ku batur teh Abu Bakar mah paeh lain cara maneh manuk bakal dihisab aing mah ieu Abu Bakar sakitu ge sila Abu Bakar Siddiq mah nu geus dijamin ku Kangjeng Rasul bakal asup ka sorga masih keneh ngarasa ihtiyat hati-hati asana aing dihisab ya asana aing dihisab sagede Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an anu geus dijamin ku Kangjeng Rasul bakal asup ka sorga masih keneh ceurik beusi dihisab jaga kunaon ari urang eueuh nu ngajamin urang mah nu ngajamin satu nu ngajamin urang Masya Allah haji urang mah tenang-tenang bae ketenangan urang ya Karim memehes WA hudang HSWO teureun-eureun ieu mah keur carita Haji Pendi mah anu sajan mah leuwih meureun kitu kolot Masya Allah kukulah sok disinggungan bae ge geus atuh eta ulah sok main HP bae geus kolot ai keur diomong mah cicing asal eueuh bae omongan atuh kieu bae Masya Allah HP na ge aya HP jang dagang aya HP jang paranting ngariung aya HP khususon beres sakieu aki-aki Masya Allah komo keur ngorana teh si budak nah iyalah berarti urang kan leha-leha tenang-tenang tigali Abu Bakar Siddiq anu Abu Bakar Siddiq bah ketika tahajud nyana mas sarakaat saquran 2 rakaat 2 Quran Masya Allah karim hese nyaritakeunana urang dek mudag sina Abu Bakar Siddiq dek mudag ulah waktu sholat maca Quran bae heula urang mudag hayang ka udag sacara Abu Bakar Siddiq dek kumaha ngudagna jata mah lain udageun amrun khariqun lil adat karomah tamah hese atuh ngudagna ai sarakaat datang ka saquran mah lamun 2 rakaat 2 Quran dek kumaha ngudagna ya urang masa bulan puasa ge teu tamat Quran Masya Allah karim tuh akur bae janten meureun ya Allah ya Rabb tapi nyana boga pikiran khawatir abad ke di akhirat kena hisaban engke di kuburan dihisab sagede Abu Bakar Siddiq khawatir kok urang tenang-tenang amat sih aya naon sih di diri urang segitu tenangna aya naon sih di diri urang
mani luar biasa berleha-leha segede Abu Bakar Siddiq anu geus dijamin aya kekhawatiran hisab di akhirat. Urang ulah jauh-jauh gabandingkeun urang ka Abu Bakar Siddiq atuh jauh jasa tama ka para wali sangan waya di urang. Jauh teuing wali sangan mah guru-guru urang mah Mama Gentur, Mama Sempur. Jauh teuing da mah eta bae Mama Cidahu, Abuya. Urang hese ngabandingkeunana diri urang komo ka Abu Bakar Siddiq. Tidak Abu Bakar Siddiq mah atuh pan sodakoh panggedena aya di nyana, perang panghebatna aya di nyana, bageur aya di nyana, ceurik unggal maca Quran sayat ceurik sayat ceurik sayat ceurik. Tepikeun ka ditongton kapan ku Kangjeng Nabi dicaritakeun dina Bukhari ketika Abu Bakar Siddiq baca Quran lantaran cerik baik kan ditongton ku masyarakat saurang datang nonton cerik Sina Abu Bakar Siddiq. Pernah kamari bulan puasa Haji Pendi ge ditongton di demo lama lain ditongton sorana Masya Allah karim kuari kuari ge lamun ditita bubar rasana jelema ta ilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu wal asri memperhitungkan waktu, memperhitungkan modal anu engke urang bakal dihisab lamun sapoe 24 jam lamun satahun 8.760 jam dipake kumaha eta urang dipake kumaha tah modal urang teh bakal dihisab dihitung ke ku Gusti Allah lobaan pake ka aing apa lobaan pake ka lain aing. Masya Allah inggih urang lamun kadinya wal asri innal insana lafi khusrin kadituna di istisna illal ladzina amanu kecuali nu iman. Urang alhamdulillah berarti geus urang mah terugi iman. Ieu mah urang nu karumpul di dieu kan amanu ari iman kabeh. Nuhun Gusti pasti salamet lah urang mah pasti salamet lah. Oh, pasti salamet Gusti aminan mah hayang jasa meureun. Illal ladzina amanu wa amilus solihati jeung beramal soleh. Ketika illal ladzina amanu mah urang ge iman, tapi barang wa amilus solihati rada ngerentet setik. Rada ngerentet setik ya amal soleh teh kumaha heula. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr yakni silih wasiatan amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Nah, ilah nu meunang jaminan untung seluruh manusia ngagolangkeun modalna rugi terutama kafir mantak illal ladzina amanu kafir musyrik munafik jelas rugi wa amilus solihati nu iman jeung nu beramal soleh ieu jelema nu beruntung ngagolangkeun umurna beruntung ngagolangkeun umurna na urang teh geus aya iman di diri urang geus aya amal ngan tinggal bener jeung teu na amalna sesuai henteu jeung anu ngatur amal urang dititah beramal teh ku Gusti Allah anu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai henteu mun salat akur tah henteu jeung kahayang Allah mun puasa akur tah henteu jeung kahayang Allah zakat akur tah henteu jeung kahayang Allah sagala rupa akur tah henteu jeung kahayang Allah etalah ukuran urang mun urang geus akur urang geus bisa wa amilus solihati untung urang. Nah, ilah kurang tinggal dirarapi modal geus aya kemudian iman aya di urang amal urang mulaian nu bagus urang mulaian nu bagus lantaran cek Kangjeng Nabi urang teh kan dititah pinter nu pinter teh lain anu bisa nyieun roket lain nu bisa nyieun jet lain nu bisa nyieun Apollo lain anu bisa nyieun granat nu pinter mah cek Kangjeng Nabi al-qayyisum mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jelema nu bisa nundukeun kahayangna anu beramal jang engke saenggeus pae eta pinter. Jadi ai profesor-profesor
anu lain Islam eta pinter ge cak biasa adat lain cak syara pinter anu bisa ngabangun pinter anu bisa segala rupa pinter ngitung dan lain sebagainya tapi manehanana henteu beramal jang sabada maut bodoh taman hukos kitu mah nu pinter mah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jelema anu bisa nundukeun kahayangna henteu terus nuturkeun nafsuna jeung beramal jang sabada pae. Ya urang nu mantak kuari ku kumpulan di dieu ge ye inget urang ge bakal pae sakumaha almarhum Aji Ana almarhumah Ibu Hajah Maimunah meureun aing ge buah isuk bae pageto pae loba jasa nu pae keur lebaran keur kararumpul jeung dulur-dulurna tas madang dahar tas dahar salat maghrib balik ka imah masing-masing cak salah saurang ieu coba pegel pang mencetkeun ieu ka adina pang mencetkeun ieu teh pegel amat teh dipencet golepak pae babari jasa teh pae babari kabari malam kamari jasa malam kamari warga tatangga kula henteu muriang deui langsung ngaguling sajam 2 jam maot disalatkeun bada maghrib sehat tah urang lamun geus kos kitu deuk kumaha coba masyaallah salila ieu kan urang urusan teh awak bae diurusan dimumule teh ku urang teh pan awak roh teh pernah diurusan ku urang diurusan bajuna nu kumaha ieu pantesna awak boho mandina ge mandina boro awewe lalaki ge aya nu sajam setengah mandina ge wow digosokan pake ieu make itu aya nu make keli sagala lalaki aya oe-onam rapi berarti ngurusan awak teh pohara jasa Masya Allah haju dahar nageke lamun kamari di restoran nu di Cipanas teh isuk di mana ya ke isuk da di mana di Jakarta geus ka ubek Bandung geus ka ubek geus pokona Indonesia mah geus kabeh kasih kopur kasih kopur terus kemana hayang ngurusan beteung doang riweuh bangunna timimiti pakaian kemudian dahareun kabelah dieuna jang segala kendaraan jang segala sare teu meunang bae ngagoletak di nongkos ieu embung alergi kudu spring bed anu embol-embolan teh nu teu nyaho hargana urang mah sabar duit eta tah ngurusan teh awak nu kuari ku urang awak di urusan teh isuk pagetor roh urang keluar ti awak urang ti jasad udang khurujur ruhanil jasad paeh ngaranna awak urang digotong dibawa ka ditu cara almarhum Haji Ana cara almarhumah Ibu Hajah Maimunah terus dikubur nu kamari emak urang dimumule bapak urang dimumule bos urang dimumule kadang guru urang nu sangat dimulyakeun ku urang isuk pagetobon paeh muridna nu nincakanana ge muridna nu nincakan guru Masya Allah kan selesai balik kabeh sorangan di jero iya kudu dipikir ku urang sorangan di jero ketika amal urang bagus Masya Allah nu datangna ka urang kasep geus eueuh deui kasep tamu geus eueuh deui kasep jasa di samping kasep ya Allah ya Rabb urang geus ditinggalkeun bahkan cek Imam Subki mapan ketika urang dibacakeun talqin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdihi wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin za'iqatul maut cek Imam Subki urang bentak kullu nafsin za'iqatul maut urang bentak waman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz urang nyekel ka dieu oh paeh aing ieu wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur urang ngaragapan oh ieu tataban ieu ayo sia nu kolot tereh rarasaan gitu tah lain ngadeheman sia mikir dehem blon teh budak mikir Gusti Allah doaku
Aduh, tapi keur beujeuh daki kituan nya poek bray caa. Terlihatlah sosok manusia nu kasep nu seungeut menghampiri Haji. Wow ya. Asana henteu. Ah nu bener. Pan babaturan ieu. Asana salila hirup teu pernah boga babaturan nu kasep kos kieu ja. Aya ge potongan nu kararitu malulu. Ieu mah. Aya ge bangsa kos urang Ambon mah aya. Manja kasep amat. Ieu teh batu. Batur ira. Salat, puasa, zakat, haji, sedekah, tahajud, duha, jeung sajabana dihijikeun jadi. Masya Allah. Ieu teh amal anjeun. Disebut malaikat rahmat. Sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir datang. Tenang. Sare bae Bang Haji mah ieu nu bakal ngajawab. Ulah sih. Ya Karim. Tengah-tengah keur meujeuhna sorangan nu tatadina poek tiba-tiba jadi caang. Nu urang ngageter sieun jol nu ngabubunga. Ya Karim, indah jasa. Telila teh bener datang. Man rabbuka nu ngajawab teh si eta. Amal urang wa man nabiyuka dan selanjutna. Duh nikmat. Geus langsung ditawaran 6 Naumal arus. Sare lah Mang Haji sakumaha sare panganten. Aduh indah jas. Eueuh bahan model nu karieum. Eueuh. Tapi sabalik dalam jelema nu amal goreng khusrin. Cilaka. Rugi. Saat orang hudang dibacakeun talqin beres baca talqin bubar kabeh. Poek anu luar biasa urang ngaregap ieu bentak poek keneh ngaregap ieu poek keneh bae tiba-tiba aya sosok manusia weuh jore na kabina-bina di samping jore bau tidinya deui nanya nyana ka urang hei hudang Haji Pendi hudang baun teh ijan teu bulan teu bulan teu keke ieu saha ulah saha ieu ye kreditan teh ieu kredit teh atuh teh anggeus-anggeus aing riba nu numpuk saya aing riba nah geus puguh nu teu salat geus puguh teu zakat geus puguh berbagai riba-riba jeung berbagai permasalahan ieu aing permaksiatan doraka ieu kabeh aing diwujudkeun jadi aing sakedeung deui sia bakal aya malaikat munkar nakir nanya aing teu tanggung jawab kumaha sia bae. Nek kumaha coba? Ya iyalah. Masya Allah nu ku urang kudu direnungkeun teh ieu wal asri innal insana lafi khusr. Cilaka illal ladzina amanu kecuali nu beriman wa amilus sholihat jeung nu beramal saleh. Lamun urang gua ada dipupuk iman urang geus aya mun ditanya saha pangeran pasti jawabna Allah. Aya nu bisa ngadalilna nu ngaji nu teu bisa ge tetep Allah bae heulanan lah. Geus alhamdulillah sakituna mah. Kabelah dituna ditanya wa man nabiyuka dan lain alhamdulillah iman beramal soleh mun ku urang dipupuk terus komo tileletik diasupkeun ka pondok pesantren. Kena hafalin amil jurumiyah sorof datang ke alpiyah johar maktun mantek belah dituna terus fikih usul fikih na tafsir jeung mustalah tafsir ngeunah babacaan teh asal maca kitab gajakan seuri hehe asal dibuka hehe apan ku Haji Pedi mah asal dibuka yo peureub yo muka-muka aing sia tunggu bae aja heuai bae wallahu a'lam bishawab. Tah ieu pupuk gerage iman pupuk terus beramal datang ke mana ieu datang ka ngageser gerage perasaan urang
urang lamun di syariat bae makan kieu bae dedelerean urang dedelan nu ieu sarua dedengean urang dedengean nu ieu aamban urang aamban nu ieu geus leuwihna sakikieuna bae ngan ai iman jeung beramal soleh mah sakitu ge insyaallah rada aya hareup rada encan teh can ngajamin ku situ rada tapi lamun geus pindah rasa ya kari urang nyontoh anu pindah rasa teh pasti geus puguh Kangjeng Rasul kabelah dieuna para sahabat kabelah dieuna para tabiin kabelah dieuna para aulia Allah luhur teuing urang mun nyaritakeun wali Allah bangsa Tuan Syekh Abdul Qadir bangsa Syekh Maghribi kemudian Abu Hasan Asyadzili kemudian kabelah dieuna kitu wali-wali nu belah dieu bae nu belah dieu encan lila urang ngadenge di Mekah aya Sayyid Maliki nu alhamdulillah wallahu alam tahun sabaraha sim kuring Haji Yasin jeung rekan-rekan pernah milu maulidan di Mekah Rosefah tapi kula boga kahanean padahal kakarak harita nyaba kadinya nyana ningalikeun bae salila maulidan teh beres maulidan makan di naon gitu ngaranna nanampan kunaon atuh nyana ngadeukeutan kula belah dieu belah kenca terus dahar bareng terakhir kula dihuapan ku nyana sahuap datang ka kuari teu poho-poho masyaallah nikmatnya teh dihuapan ku nyana mun Haji Pedi ngahuapan nanti dulu alergi aing dihuapan ku sia ieu dihuapan ku nyana masyaallah sedaga kuari inget bae. Nah ieu keur carita keistimewaan Sayyid Maliki ulah jauh kebelah ditu nu kamari kadenge ku urang kumaha nyana pernah kapanggih jeung Kangjeng Rasul langsung katingali 2 kali lamun mimpi kapanggih jeung Kangjeng Rasul puluhan kali di antarana keistimewaan nyana ieu heulanan nyana manehanana radhiyallahu an rek ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngan hayang sorangan embung dibarengan ku pamajikanana ngarasa rada ribet bun cek awewe hayang lalaki bae lah begitu dek berangkat besi kajangan ku pamajikanana teu jadi poe eta isuk deui isuk ningali kumaha carana supaya pamajikan ulah milu geus siap-siap dek berangkat besi kajangan keneh bae haju dek bebeja henteu ka Baghdad ngabohong pan wali mah teu ngabohong ari bebeja besi hayang milu teu jadi deui katilu poe Tuan Syekh Abdul Qadirna datang mimpi Sayyid Maliki mun bahasa Sunda mana depan mereka Baghdad kok atuh teu jadi deui geus dipersiapkeun di Baghdad nu bakal ngurusan di Baghdadna aya ngaran si A haju engke bakalna maneh di dinya teh dibagjakeunana di samping ku si A tempatna di anu di mimpi teh geus dijelaskeun insyaallah cek hatena berangkat kaula hudang begitu hudang meme berangkat ku pamajikanna ditegor cek pamajikanana nyana nyebutna ummuna ka pamajikanna ummi nah ieu ku pamajikanna ditegor maligi kada mun cek bahasa urang ai mana pan teh da ka Baghdad pan teu jadi deui kaget eta saha nu mere nyaho pamajikan anak kan dirahasiakeun ku nyana mun nyana de ka Baghdad tapi kunaon pamajikanana negor pan cenah ka Baghdad da ka Tuan Syekh kok teu jadi deui langsung maes non pamajikanna ditangkep ai ieu nyahona kaula ere ka Baghdad di mana cek manehanana apan itu nu datang ka maneh ngimpi teh ka amah heula ka dieu batur bae eta bisa kaparanggih jeung ahli-ahli Allah ngimpi teh kapanggih jeung ahli Allah apa dieu mah anu sok hiber keseurian teh masyaallah nah ieu lah Sayyid Maliki satu ketika jada ereka Madinah ti Mekah ereka ziarahan Kangjeng Rasul peting kemudian diurutan heula biasa jara sok diurutan ku santrina padahal lain hayang diurutan tin ahli thariqah sok nguji kasabaran ka santri
kadang datang ke jam 12, kadang ke jam 1, datang ke jam 2, padahal teu butuh diurutan endek nguji datang ke mana santri kasabaran jeung katawakalan. Aya salah sahijina santri urang Jawa Timur keur gurutan kira-kira jam 1 jakadagina mah kerek Said balik ke kerek, tapi datang hudang bae langsung amamahna dipake langsung diukna kieu eta nu ngurutan kaget ka sisi Said Maliki kieu langsung naam beres gitu langsung jana hudang biasa geus hudang biasa nu ngurutan dipanggil kadek mana tadi nyaon teu sanu datang henteu emang teu katingali tadi udah datang Kangjeng Rasulullah. Masya Allah. Nah iyalah jelema anu luhur ngabangun iman jeung wa amilus sholihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr teureun-eureun etalah anu geus kaluar perasaanna tina perasaan syariat sehingga jeung ahli-ahli Allah kapanggih. Satu ketika ke Indonesia, barang ke Indonesia datang ke Indonesia ke Jawa Timur nyana yang kapanggih jeung Habib Lutfi. Hayang kapanggih jeung Habib Lutfi. Habib Lutfi kan di Pekalongan. Cek Said Maliki, saya hari ini juga siapkan mobil, saya akan ketemu Habib Lutfi di Pekalongan. Geus siap-siap jana kemas-kemas, pas dek mobil, nyana balik deui. Ditanya, "Kok terjadi sih?" Sakedeung deui Habib Lutfi datang ka dieu. Kira-kira 5 menit datang Habib Lutfi langsung pelukan bejana Habib Lutfi ngobrol jeung Said Maliki di Pekalongan aya persis ku saja Agus di nomor aya di kolot aya itu lain deui itu urusan anak tuh eta ge terus hebat eta ge Masya Allah karim. Nah iyalah Habib Lutfi idinya langsung Habib Lutfi nyarita loba nu dicaritakeun ku Habib Lutfi ngan salah sahiji caritaanna selama aya Said Maliki urang ulah hese-hese minta doana tawasul dan lain sebagainya hayang kapanggih jeung Kangjeng Rasulullah sok tawasulan Habib Lutfi gerage kapanggih jeung Kangjeng Rasul ngimpi. Iyalah salah satu ucapan Habib Lutfi kadenge ku kabehan ku para kiai-kiai saat eta. Nah iyalah jelema anu geus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis ditata imanna dipupuk supaya subur amilus solihatina bener-bener ikhlas wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis bener-bener tanpa aya muatan-muatan yen pondok pesantrenna ulah aya muatan dakwahna ulah aya muatan tutulungna ulah aya muatan amar ma'rufna ulah aya muatan selain daripada lillahi ta'ala bakal ngageser gerage perasaan nu hese ngageserkeun perasaan supaya leuwih cinta ka Gusti Allah batan ka dunia iyalah nu hese koloban nu bisa asal kuat hiji urang riyadhah nomor kedua mujahadah urang lamun nyaritakeun kos kitu sering ngadengi asal berangkat hese atuh hese teu merangan nafsu lain lalagaan boro-boro merangan nafsu secara wali komo urang haju bergaul jeung manusia-manusia nu biasa hese kitu kede nyaritakeun riyadhah tapi aya jelema nu lulus menata iman amal soleh jeung tausiahna nu bener-bener ikhlas lillahi ta'ala. Nah gerage urang tata gera iman urang ja urang mah geus aya bersyukur urang ka Gusti Allah geus aya imanan urang mah kagambar ku urang sifat 20 nu wajib di Allah nu mustahil di Allah nu jaiz di Allah kitu kene wajib di Kangjeng Rasulullah anu mustahil di Kangjeng Rasul nu jaiz di Kangjeng Rasul geus aya tinggal ku urang dipupuk supaya mantap ieu iman urang kula ku Zara jeung Habib Lutfi pernah begitu Zara ka almarhum Abah nggak siap-siap bae dek babacaan pasti kebal di babacaannya mantep ieu lah geus disiapkeun tasbih segala rupa jadi Habib Lutfi penting kira-kira jam 3 datang ya Habib Lutfi kula di dieu Assalamualaikum oh iya ya oh iya Waalaikumsalam ya udah je ini sejarah kiamat sih
Allahumma arhamhu Allahumma ighfirlah. Oh geus. Iya ya udah ya geus balik jarah kos gitu diturutan ku habiku ya ku Haji Pendi. Oh iya emang lagi kemana? Nggak ada, lagi kondangan. Goblok menyawali kondangan geus maning dirantet sama kos gitu mau walianan sia kondangan segala naon. Gitulah ahli-ahli Allah ngeunaheun urang menjaritakeun wali Allah nikmat sebab naon pan urang teh ieu teh aya fitrah kesucian diri urang ketika jaritakeun nu suci-suci Masya Allah kagambar nikmat amat ngeunaheun amat indah amat ketika Sayyid Malik rek ziarah ka Kangjeng Rasul seperti eta ternyata horenganan isukna langsung gegeraan berangkat. Begitu berangkat sorangan bebeja ke pemajikanna jangan ikut ka mana ge udah jangan ikut saya aja dulu. Oh iya geus datang ke Madinah langsung di Madinah ternyata kapanggingan rada dicarekan cek Kangjeng Rasul sekarang kamu kan ketemu lagi kenapa istri dan ibu tidak dibawa padahal dia ingin ke sini. Sudah sekarang ke Madinah ke Mekah lagi ajak istri dan Umi langsungnya balik dari ke Mekah. Di Mekah mawa indungna eta bisa kos kitu tazara ahli-ahli Allah. Masya Allah karim. Nailah ulah kaget jelema-jelema anu geus bersih ruhanina teu kudu di Madinah kapanggih jeung Kangjeng Rasul. Di dieu ge bisa. Sakumaha urang sering kapanggih jeung kuntilanak teu kudu di kuburan. Atuh di dieu kita bisa kata Bapak. Boro-boro di masjid ge di masjid urang ziyadat di masjid. Masjid asup ke masjid mun sorangan mah rada culak cileuk urang. Culak cileuk asana atuh setan mah dikitu-kitu. Nah iya makanan gua nih. Waduh sorban bae ngagahangser sia ka setan we sieun diulinkeun sia ku aing eta lah setan. Masya Allah karim. Wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nailah urang dibere ku Gusti Allah modal yakni umur jang supaya urang beramal soleh wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cuman hese lamun henteu dieusian heula. Urang nyaritakeun dina Ihya aya jelema bodoh mah moal diangkat wali suama sakali. Sakali deui cak Imam Ghazali moal diangkat jadi wali suama sakali. Eta geus lain sama sakali suama sakali. Atuh Allah babarieun amat ngangkat jadi wali nu bodoh. Boro-boro jadi wali Allah jadi bupati ge bodoh urang teresep jadi bupati bodoh urang teresep atuh komo wali Allah tetep kudu nu pinter. Maka bagi anu barudak keneh mantap gerage cicing di pondok pesantren kabelah dituna ke geus baca bisa maca kitab paham saenggeus da paham amalkeun jang supaya ngamalkeunana ikhlas hese lamun teu boga guru ikhlas tetep bae kudu boga guru urang maca kitab aya guruan urang maca praktek fikih kudu boga guru kitu kaya praktek ikhlas teu bisa. Ikhlas teh memang pamere Allah tapi aya cara-cara tersendiri dina utar atur ruhani urang supaya urang ngalengkah menuju Allah ikhlas kumaha. Sebab urang mah kan pikiran urang ibadah anu hebat teh wali teh pajar urang mah kan nu di masjid bae. Bu komo anu di kuburan bae. Tah gede hutang tah mah. Hayang kabayar hutang, hayang kapanggih. Hayang kapanggih supaya nomor keluar meureun gitu maksudna kan. Tuh, aya tukang pakong makannya nasa ada pakong segala naon. Nah iyalah ya, jadi urang teh supaya bisa ibadah ka Gusti Allah tetep kudu boga guru. Sakumaha maca aya guruan, fikih aya guruan, ikhlas sadajan ti Allah, tetapi cara ngatur-ngatur ruhani urangna aya cara-cara tersendiri. Sakumaha Imam Ghazali khususna umumna para aulia Allah moal ngangkat kekasihna lamun encan bisa lamun nu bodoh. Kula bae inget ka Kangjeng Nabi Ibrahim
Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kadatangan tamu opatan. Begitu kadatangan tamu disuguhan kan teu daek dahar, nginum teu daek. Segala rupa bangsa naon gitu snack-snack teu daek. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, isi tamu dahar teu daek, gidung teu daek, snack-snack teu daek. Naon ieu tamu? Panai katamuan ku aja pendi mah di ditu tadi geus 5 piring. Di dieu ge coba gede leugeut. Aduh, bor encan aju nyana ngaberkat deui. Atuh mah 12 lah jeung jin nyana mah. Kanjeng Nabi Ibrahim kadatangan tamu. Kulantaran teu daekeun barang dahar kan ditanya ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Ke ari ieu ditawaran dahar teu daek, nginum teu daek, segala rupa teu daek, ai kitu ieu saha? Gancang carita da becak tamu teh kula Jibril. Masya Allah. Ieu Mikail. Ieu Israfil. Masya Allah. Ieu Hayakir. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim lamun tamu lain tamu biasa ieu orang. Ya Allah, pahingan atuh teu daek barang dahar. Urang katamuan 100 dia teh mah utuh kos kitu mah. Panai katamuan ku ieu mah 2 ge riweuh. Tapi insyaallah moal kebal deui nya ge katamuan malaikat insyaallah. Malaikat besok kitu teh ulah waka satu ulah waka. Kajeun. Sebab ku kula ditanya mah aja daek kuari pae. Ulah waka. Bung. Pan geus kolot henteu teh ceuk nya. Ulah waka ceuk nya. Kumaha lamun bawa kabeh pae Mang Haji hirup pae sorangan bae. Ih pan kitu amat atuh ceuk nya. Tuh, titah payah ti heula embung. Batur parae jada hirup bae embung sarua bae. Emang jelema anu kos kitu. Ieu keur carita Kangjeng Nabi Ibrahim tah. Kangjeng Nabi Ibrahim katamuan ku malaikat. Haju nu disuguhkeunana kapan daging onta. Daging onta. Lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim teh rek tatanya ka Gusti Allah. Lantaran boga musuhna Raja Namrud anu teu kira-kira kan Raja Namrud mah geus diawali ku tamu malaikat Jibril eta dahareun nu aya di piring ku malaikat Jibril ditoel doang ku jangjangna saeutik trek we eta daging anu geus aya di piring hudang hirup leumpang. Masya Allah Kanjeng Nabi Ibrahim kieu bae nu geus paeh di piring bisa hirup. Lamun Haji Pendi aya tamu nu bisa hirup kitu dicook punyana dia ka dia. Panghirup-hirupkeun ku aing dijualan dia. Emang pikiranna nya ngeres nya mah geus. Karena duniawi bae, naon bae dunia bae. Ka tamu-tamu kos kitu. Normal. Nah, teh lila indit kan malaikat Jibril Mikail langsung. Masya Allah. Nah iyalah malaikat Jibril datang teh diutus ku Gusti Allah sebab malaikat Jibril erek daros ka Gusti Allah. Ya Rabb, hari ini kaifa tuhil mauta. Coba Gusti abdi pangningalikeun kumaha Gusti ngahirup kedu pae. Lantaran ieu boga musuhna Raja Namrud tuh mantak dimimitian ku seperti kitu. Geus setiap rasul ngabogaan musuh disesuaikan keistimewaan Nabi jeung musuhna nu bakal jadi lawanna. Keistimewaan Nabi disesuaikan keistimewaan Nabi dihebatkeunana diakurkeun jeung musuh anu bakal dilawan. Lantaran Kanjeng Nabi urang musuhna Abu Jahal jago bicara, Kanjeng Nabi na masyaallah jawami'ul kalim. Dan selanjutnya nah iyalah horenganan urang teh hirup kuari isuk bakal paeh dihudang gede gampang Allah mah geus dina surat Yasin geus dijelaskeun eta bae malaikat Jibril ditoel doang nu aya di piring bisa hirup bisa leumpang deui. Maha kawasa Allah, maha agung Allah, maha suci Allah. Kula mah inget ka Haji Ining nu di Cipanas, bapakna Haji Ining di dinya harita aya anu maot sanggeusna maot diurusan tadi pandian dibungkus bapana Haji Ining datang kadinya
geus disolateun ku kiai tinggal dibawa ka kuburan. Tinggal dibawa ka kuburan. Cek bapana haji ini kek. Coba cenah ieu mah teh buka heula. Dibuka kulah yang ningali beungeutna, dibuka beungeutna. Ditingali, ieu mah can paeh cek bapana haji ini. Can maot cenah ieu mah. Dibacaan ku nyana tah ieu walau anna qur'anan surat bil jibal qutat bil ardh kulli ma bil mudbal bali teruskeun waing lah beusi aju sia keur dipencetan hari rupa ya jelema teh dipencet ieu da dua tah di kitu geus set bentak barang bentak langsung kicip langsung hudang ieu padi cenah rame amat aya naon ieu emang sanu paeh huku nyana bapak haji ini enggak istimewana seperti eta kajawa jelema anu maot jeung nu encana dicekel ieu na tah dipencet ku badanana ya Allah jeung aya babacaana cepet pencet ku nyana tah ku Haji Pendi atuh boro-boro nu paeh nu hirup dipencet modar lah iyalah jadi urang teh ulah ragu-ragu urang kuari hirup tata dina eueuh kuari aya isuk pageto paeh bakal dihirupkeun deui engke Nailah orang bakal dihisab salila jero kubur. Wallahu alam sabaraha ribu tahun deui ka kiamat. Tanda-tanda kiamat nama geus aya sakumaha nu dicaritakeun ku junjunan. Isuk pageto kiamat. Selesai geus kiamat mah. Gulung kabeh. Sanggeus digulung kabeh. Urang kan bakal dihudangkeun deui. Pernah Kanjeng Nabi senyum-senyum seri-seri. Tas daritakeun kiamat Kanjeng Nabi senyum seri. Sayyidina Abu Bakar kan kaget ningali ka sahabat kabeh. Kanjeng Nabi kok senyum-senyum? Masa urang cicing bae? Matak sahabat kabeh terutama Sayyidina Abu Bakar Siddiq senyum. Sayyidina Umar nanya, "Ai mana senyum naon?" Atuh nurutkeun Kanjeng Nabi bae. Banyak Kanjeng Nabi senyum urang manyun. Lain kitu cek ieu kaharti tenten teu pokona da kaharti da henteu Kanjeng Nabi senyum aing senyum. Gitulah Abu Bakar Siddiq mah. Tapi nu sejen mah kan henteu cek sahabat tuan aya tuan keur jaritakeun kiamat kemudian tiba-tiba tuan seri senyum aya naon sih sekali saur Kanjeng Nabi lain kitu Gusti seri cek maksudnya kumaha tuan Gusti Allah senyum seri atuh kula ge milu senyum milu seri wah Gusti Allah senyum seri teh kumaha? Kieu cek Kanjeng Nabi. Engke kan setelah kiamat jelema kan dihudangkeun. Sanggeus dihudangkeun, digiring ka mahsyar. Sanggeus digiring ka mahsyar bakal ditimbang saurang-saurang. Aya nu diasupkeun ka sorga bigoe dihisab geus jelas. Nah ieu aya anu kafir jelas langsung ka neraka. Munafik musyrik ka neraka. Kabeh muslim mukminin ge nu doraka anu henteu bisa kasyafaatan ku kaula ka neraka heula kabeh. Sanggeus ka neraka sekian ribu tahun ayeuna Gusti Allah nita nu aya imanan mah angkatan kabeh. Maka langsung operasional ka neraka. Ieu aya imanan keluarkeun. Dialuarkeun beres kabeh ka sorga. Aya saurang nu boga iman doang. Salat tilok di duniana puasa tarah mabok osok zina kitu keneh judi dan lain sebagainya. Tapi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ngan boga iman doang. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iman teh iman bae. Nah ieu mah geus kos arem cek Kangjeng Nabi hidung. Kaju lantaran dek dikunci ieu neraka sorga dek dikunci dikaluarkeun ieu terakhir manusia teh Kanjeng Nabi nu terakhir dikaluarkeun di neraka cek Gusti Allah hai malaikat eta jelema nu terakhir kaluarkeun sanggeus kaluarkeun kunci lawangna ngan nyana sanghareupeun ka ditu ka neraka sanghareupeun jadi eta jelema nu terakhir teh ngaranna sih mungkin Pendi mungkin lain ngan ke terakhir jadi kaharep neraka kieu. Iraha senyumnya Gusti Allah cak sahabat ka heula atuh dengekeun cek Kanjeng Nabi. Eta jelema kan ngomong Gusti, aya abdi ieu diangkat di neraka tapi dikaharepkeun wae ka deuleu neraka. Atuh geus bae Gusti abdi mah kadanan ku ka surga ulah-ulah neuleu atuh. Balikeun bae ulah neuleu. Lamun geus dibalikeun geus kula mah cukup sakitu ge.
cek Gusti Allah balikeun teu budak ulah keuna leuleuh ka neraka ulah keuna ngahareup ka neraka sangareupeun ka surga bilukeun ku malaikat tek tadereus kieu majaknyana tadi mah panas wariba tadereus aing teu hayang ka neraka mah aing itu da surga hebat amat lawang mah Masya Allah minta deui kayaknya ke pangeran Gusti abdi mah ulah diasupkeun ka neraka kalawangna we lawang abdi mah lawang tadi si hayang malik doang henteu abdi mah moal hayang deui asal datang ka lawangna geus cukup ieu makan panas kene tonggong mah panas awas ulah deui nya ulah minta deui moal malaikat datangkeun ka lawang surga datang ka lawang surga tak nulu dininya di jero surga teh nu arulin gedong-gedong sagala rupa sakiana Gusti abdi ulah di lawang teuing abdi mah asal asup kajian teu boga gedong teu boga naon asal asup we abdi mah geus lah tadi ge cak Gusti Allah teh sia hayang kalawang doang geus mah asal asup bae moal hayang naon deui titik abdi mah asal asup bae aya geus balikat asupkeun asup dibuka lawang trek diasupkeun hat aja jagana itu gedong sana itu itu dosa aduh banyak aing di dia sorangan bae jagana batur ka gedong aing sorangan bae di dia bener ge jero surga ai pelataran teuing mah tuh kira-kira kumamun aya babaturan ai gedong sia di mana aing kumaha jawab lah jagana minta deui ka Gusti Allah Gusti tuh sia minta deui kan kata Gusti Allah senyum didinya siap pasti hayang asal mimiti biluk kemudian kalawang kemudian ke jero pasti sia hayang Gusti Allah didinya senyum nah Kangjeng Nabi ge milu senyum tah kula senyum lantaran Gusti Allah senyum pasti cek Gusti Allah sia hayang kajen kumaha ge menta deui maka Kangjeng Nabi senyum didinya atuh sahabat kakara kaharti kabeh sahabat seuri kabeh Masya Allah nek kumaha teh senyumna atuh jak Gusti Allah ge nyeung serikeun eta jelema. Jadi sia geus ka mana? Kumaha tuh? Ulah atuh petakeun we Gusti di mana bae tuh cek teh. Akhirnya cek Gusti Allah geus atuh maneh dibere ku ari mah lantaran maneh terakhir geus ku ari mah dibere surga maneh teh ieu 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi tajang maneh legana. Gusti sok kaju ngahina kan abong-abong panderi teh sok dihina nyeri asana teh teknya nakadana atuh ulah kitu-kitu teh we Gusti lain kitu-kitu teh asli kakarak jana emang bener emang aing pernah jalir janji cak Gusti Allah hampura cak hampura oh bener tilok nah geus pilih tuh surga maneh Masya Allah nupang letikna di surga iya adalah 7 lapis langit 7 lapis bumi gede na luas eta jang nupang panderina atuh bangsa urang mah ieu nu ti heula boh ti heula ka mana kitu